Nah wudu keur salat unggul keur wudu mah unggul keur amak wudu sumkuring pantes aya budak nyangangang wae dititah wudu barorah hayang wudu cenah ingkeur pusing kitu da cenah wudu na oge cenah moal bener keur nafsu kieu mah cenah mah kitu oh sarua cek urang gitu itu sarua gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Dengan ieu mantena nepangkeun urang dina hiji wujud pangaosan anu tinangtos pangaosan anu ieu amal anu mulia. Mudah-mudahan amal anu mulia ieu jadi pelengkap karena sejumlah amal soleh urang anu urang dilaksanakeun dina ieu dinten. Shalawat sareng salam salamina mudah-mudahan dipaparinkeun ka junjungan urang sadaya Nabi pinilih Rasul panutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin kaum muslimin, Nabi Isa alaihissalam Nabi anu terlahir kalayan kaistimewaanana disebat istimewa kumargi anjeunna terlahir tina rahim seorang ibu tanpa melalui proses pembuahan sakumaha layakna penciptaan anu namina manusia. Maryam salah sahiji hamba Allah anu sholihah anu kajaga ku katakwaanana pengkak paripola ucapan sareng pergaulanana sehingga ketika Maryam nuju aya dina pengasuhan Nabi Zakaria anjeunna aya di hiji tempat anu disebat mihrab numutkeun surat Ali Imran aya tempat anu jenenganna mihrab dirinya Nabi Zakaria geus mengilmui ngabimbing ngafing Maryam ku katakwaanana Allah ngintun katuangan kangge Maryam di langit. Nalika Zakaria lebet ka mihrab ka tempat di mana Maryam disimpan wajada indaha rizqo mabrak buah-buahan mabrak kadaharan kusabab reuas maka jeung loba buah-buahan anu itu maka kemudian Zakaria tumaros ya Maryamu anna laki hadza Maryam ieu kadaharan teh ieu buah teh ti mana
Nah make jeung tumaros kitu sabab teu pernah ka nyahoan Maryam jalan-jalan di jalan raya. Lebat ka pasar sok komo nepi ka COD nya COD pesen sebelah teh nah itu online. Nah di mana ieu kadahara sabab Zakaria minangka pangapikna teh terang ai saur Maryam gitu huwa min indillah ieu ama ieu katuangan sadayana teh kengeng pamintun ti Allah Subhanahu wa taala. Lami sungkuring ngemutan ayat eta. Nafakuran sareng mentazaburi ayat anu bieu. Gusti Cita Nu Agung ku katakwaan dugi ka Allah ridho ngintun katuanganna khusus di langit. Numutkeun catatan sajarah anu sungkuring apal ngan unggul Maryam anu katuanganna dikintun ku Allah mumpun Maryam. Jadi pas dibuka teh berapa itu buah. Numutkeun para ahli tafsir aya kaadehan buahna teh. Lamun usum halodo musim kering musim panas bubuahan anu dikintuna teh bubuahan musim dingin. Mun usum tiris musim dingin, bubuahan anu dikintuna teh bubuahan musim panas. Bubuahan anu hara-haraeun aya waktu harita da lain usumna gitu, lain usumna. Gitu. Nah, kahiji. Anu kadua, buah anu hara-haraeun mah sok beda nikmatna. Mun lain usum jagong aya nu ngintun jagong karasa nikmatna teh. Usum lain usum peuteuy kurunyung nu ngirim peuteuy karaos nikmatna teh. Ari unggal ngajak disuguhan peuteuy di imah disampakeun peuteuy mah nya weureuh kitu karasa nikmatna teh. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kemudian tina kasolehan sareng katakwaan Maryam Allah ngagaduhan iradah kangge nitipkeun janin anu prosesna tidak melalui pembuahan sakumaha layakna jelema gitu. Eta mah langsung we inni nubasyiruka bi ghulamin mere kabar gumira ka anjeun teh rek kakandungan. Saur Maryam rek kumaha bisa kuring kakandungan walam yamsasni basar. Apan baroraah boga salaki antol jeung lalaki ge can pernah. Gitu. Antol jeung lalaki ge can pernah. Gitu. Lamun sek dibandingkeun jeung budak zaman kiwari nya moal aya nu can pernah antol jeung lalaki dina masa ABG moal gitu. Maryam mah walam yamsasni basar. Can pernah aya anu can antol jeung lalaki sakali-kali aja. Atuh nyangan tah mah nya gitu nya. Tah kaum muslimin gitu. Tapi saur malaikat ieu teh kawasa Allah ka anjeun. Gitu wa nufiha fihi tiupkeun we tah anu namina naon namina kana rahimna teh gitu kan. Gitu. Nah, kemudian jangelek engke lahir Jamaah rahimakumullah Nabi Isa gitu, Nabi Isa ieu nabi anu kawilang teu lami janten nabiuna teh mimiti kengeng risalah kenabian numutkeun sejarah mah usia 27 tahun. Terus diangkat ku Allah ka langit usia 30 atau nabi 31 tahun. Kur 3 tahun itu janten nabi teh. Nabi Isa.
watak teu kacarioskeun Nabi Isa gaduh istri, gaduh bojo gitu. Nah, hiji kali waktos Nabi Isa alaihissalam sasauran kieu. Ketahuilah oleh kamu sekalian, sesungguhnya badan ini itu menampung dosa gitu. Sagegede kumaha oge bisa diserap ku awak ieu sagede kieu. Dosa sagede gunung ge bisa dileg-leg ku awak anu sagede kieu. Persis seperti busa menyerap air gitu. Jadi si awak ieu menyerap dalam bahasa Sunda ada. Menyerap dosa. Nyedot dosa teh si awak ieu persis seperti busa nyedot kana cai. Gitu. Lamun aya busa sarantang, sagede rantang gitu. Eta bisa nyedot cai sagede sarantang. Abuskeun geus si busa sagede rantang teh kana rantang nu pindah ku cai blus ka dinya. Gitu. Teu modal we ka dieu cai na teh tah luab lea apa teh kasisi teu. Gitu. Mujunggung busa na gedean ku sabab ditamahan ku cai sarantang. Teu diagar sagede kitu. Busana teh gitu. Tapi cai sarantang bisa asup karena awak busa anu sagede kitu bari teu nambahan ngagedean. Eta busa. Jalema ge cenah kitu. Ti mimiti dosa leutik anu ngeprul nepi ka dosa anu sedang nu garintul nepi ka dosa anu pangbadag-badagna munggu Allah sareng Rasulna disedot ku awak ieu bari teu nambahan ngagedean awakna anggar rasa kitu. Anggar. Bahkan mungkin ngabegangan. Gitu, ngabegangan. Gitu. Duit miliaran meunang mau kelap ka dieu. Pujungku ngagedean atuh gampang tinggal lewat. Gitu. Sakur-sakur anu mujungku ngagedean. Siga baheula mah aya kelenci anu sok digebuk ngagedean teh naon teh? Dipeuting tina aya kelenci digebuk di pujung-pujung teh ngagedean gitu. Kiciwis. Eta mah dongeng eta mah nya. Genah we ngagedean mah peuncit we geus gede. Itu kan loba dagingna meureun gitu. Ada yang geus leuwih ngajengkeun. Sesungguhnya badan manusia itu menyerap dosa persis seperti busa menyerap air. Nah, kemudian anu salajengna kusabab kitu maka lakukanlah pertobatan. Gitu, lakukanlah pertobatan. Aya tobat teh nya, aya tobat teh anu rek dilakukeun deui. Nya. Aya tobat anu eureun taubatan nasuha moal deui balik ka dinya hiji eta. Tapi aya dosa-dosa anu kudu tobatan sanajan rek ngalakukeun deui gitu. Aya teh dari ujung-ujungna mah gitu. Anu teu bisa ditolak. Contoh dosa anu euten teh gitu. Lalaki jeung awewe lain muhrim ieu teu meunang dilarang ku agama duaan gitu. Teu meunang dilarang gitu. Lamun sek anjeun duaan maka setan anu katilu nama gitu. Setan anu katilu. Gitu. Aya kapaksa model ngojek pada itu teu bisa opatan. Gitu. Duaan bareng ka pasar, balik di pasar, nganterkeun berobat segala macam gitu. Pada itu meureun teu bisa ditolak hese gitu. Watak cenah tobat urang teh sabada migawe kebagan kitu teh saop eta amal teh teu dipikaresep ku Allah jeung Rasulna. Sanajan mun kapaksa teh engke kahareupna mungkin wae celek deui urang teh kitu kan celek deui ka dinya. Nah, ada kaum muslimin urang lajengkeun. Saur Nabi Isa katakan, saur Nabi Isa aranjeun kudu loba tobat gitu. Kudu loba tobat. Para sahabatna murid-muridna tumaros ya Rasulullah sabaraha kali jalma soleh migawe dosana gitu. Saur Nabi Isa jalma soleh migawe dosa dina sapoena ieu leuwih ti 50 kali gitu. Jalma anu teu soleh sapoe-poena migawe dosa leuwih ti 700 kali gitu. Leuwih ti 700 kali.
Tah paingan sungkuring emut karena hadis Rasulullah gitu, yastaghfiru anjeuna istighfar wa yatubu alaihi sareng tobat ka Allah fil yaumi dina sapoena aksaru min sab'ina marrah langkung ti 70 kali. Astagfirullahaladzim ya Allah, abdi telepat. Astagfirullahaladzim ya Allah, abdi tobat. Eta teh lamun 70 Kangjeng Nabi anu maksum dijamin masuk surga, dibimbing ku wahyu, gitu, ku wahyu. Gitu. Urang da boga ge tatangga wahyu da teu bimbing. Babarengan we gitu. Eta jeung manehna gitu. Migawe dosa. Migawe dosa. Ada yang saudara lajengkeun. Kusab gitu maka gitu. Aya dosa-dosa anu kurang dianggap berat nya dihindari, tapi aya oge dosa-dosa anu kusabab teu aneh jadi dianggap biasa. Anu ngabahayakeun mah gitu, dosa anu dianggap biasa. Gitu, dosa anu dianggap biasa itu anu bahaya mah sabab tanpa sadar da geus lumrah dianggap lain dosa, geus memasyarakat akhirnya teu ngarasa perlu tobat. Tah anu berat nama engke pas maot teh angka ribu gitu disuhun dikelek ditanggung teh dosa pertanggung jawab keun ka Allah sabab di dunia na teu kaburu katobatan. Hiji kali waktu Rasulullah ditaros anu panglobana dosa teh ya Rasulullah mana minal jawarih di antara bagian tubuh ieu. So Rasulullah al-lisan anjeunna nuduhkeun kana ilat anjeunna ieu teh gitu. Sehingga sabada diguar ku Rasulullah bahayana leta Abu Bakar kantos gitu. Mun bahasa urang mah uring-uringan jadi gegerenceman we cenah lamun saek beunang yang gunting cenah letah teh da yang gunting letah teh da gitu. Ieu cenah loba nu ngajababkeun tereh bau busukna anu ngaranna mayit hiji jalma. Kemudian tereh busukna anu ngaranna kahadean hiji jalma jeung anu nyabab pangbabarina ti kosewat kana neraka. Neraka. Dan kaum muslimin ai ngomong apa urang teu bae poe. Ngomong unggal poe. Satungtung aya jalema pasti ngomong teh gitu moal bisa dicegah gitu. Cenah aya kuat pauk mah tara unggal waktu nya gitu. Heureun kur aya kasempatan we aya kesempatanana aya paukeunana gitu. Ari eueuh kasempatan jeung eueuh teh moal mahok gitu paukeunana mah gitu. Mabok mah moal unggal waktu. Sarua bae mun aya naon teh inumeunana jeung aya kesempatanana. Tapi anu ngaranna ngomong mah ngageder hayo-hayohan eureun-eureun teh sare gitu. Malah aya pan anu maniak mah kana ngomong keur sare ge ngawek-wek we hayu pidato. Ngecebrek. Ieu teh. Ieu teh es naon teh pada aya. Gitu aya. Nu hohoak aya keur sare teh gitu. Leuheung ai syarat ngomong wungkul mah keur sare eta geus teh nyerah nya. Ieu budak sabaraha kali ngaguik nya eta da kajejak gitu. Ada kaum muslimin gitu. Urang runtut heula ti luhur gitu, ti luhur. Dosa naon wae gitu anu kurang peryogi sering diingatkan. Sering didugikeun da ai ilmu mah kitu mun teh mah lawas kaguar sok kapohokeun gitu. Ada kaum muslimin anu kahiji syirik. Ai syirik mah embahna dosa. Ya. Gitu. Dina istilah para ulama akbarul kabair. Akbar pang gede-gedena, al kabair anu pang gede-gedena. Jadi tidak kabaro teh. Kabaro, akbar tidak kabaro, kabair tidak kabaro deui gitu.
akbarul kabair rajana gede di antara nu panggeledena gitu. Kumaha tuh? Ngajung kiring lah jelas. Ngajung kiring jelas mata. Ngajung kiring kata mah gitu. Asyirku bila syirik ka Allah. Lawane tauhid. Lawan syirik tauhid, lawan tauhid syirik. Ayo kitab anu sae karangan Imam Samsuddin Az-Zahabi. Anjeunna ngayakeun sebuah hipotesa, sebuah penelitian tina Al-Qur'an sareng hadis dipilihan dosa-dosa naon anu ancamanana terberat tina Al-Qur'an sareng sunnah, tina hadis. Hiji lamun saya aya kecap gitu, pi jahannama khalidina fiha tungtungna teh. Eta jalma bakal asup kana neraka moal bijil-bijil deui. Naon nu dipigawe teh? Eta dosa nu panggeudina teh gitu. Di antara dosa gede teh eta disebutkeun. Nu kadua deui gitu. Aya kata mah kalimat Allah nyasarkeun ka eta jalma ku amal-amalna sasar wes katuluyna. Ieu pagawean teh dosa gede. Dina hadis dina Nabi la'ana Rasulullah ngalaknat tah ieu teh dosa gede itu dipilihan terus sehingga dikumpulkeun ku anjeunna jumlah dosa gede anu kudu dijauhan ku sakur mukmin jumlahna aya 77 gitu 77 dosa gede anu aya didinya azabun alim nari jahannam la'ana Rasulullah atau la'anallahu sareng sajabina ta eta nu peryoge dihindari. Mun urang geus bisa ngabebaskeun diri tina dosa-dosa anu galede, maka dosa anu leutik mah dijamin ku Rasulullah sallam murluk ku wudu ragragan ku istighfar gitu. Kan sumring teh apal dosa leutik nu kumaha dosa leutik teh nya. Kita udah disebutkeun ya keterangan dosa leutik naon eta teh gitu. Ai cenah dosa leutik mah muruluk ku wudu ragragan ku istighfar. Hiji jalma wudu sa Rasulullah sallallahu eta jalma teh ngawasuh dua dapal padanganana ngawasuh ieu teh sampai pergelangan. Maka berbarengan sareng ragragna cai tina pangumbahan padanganana eta teh mawa dosa-dosa tina tangan. Watak tong rusuh wudu teh antare we da eta teh miceunan dosa anu dipigawe ku leungeun eta nepi ka pigeulah itu pergelangan nya pigeulah tadi ka dieu tah antare we gitu tilu kali kahiji kudu bener bersihna anu kadua nya bisi aya ngajaga ikhtiyat anu can ka kumaha anu katiluna apan ngabersihan dosa gitulah gitu tilu kali nah teras eta jalma teh kekemes sakemu maka cenah dosa-dosa tina baham teh eta teh kaburakeun bareng sareng kaluarna air dina kekemu. Cuci muka sami gitu. Ngawasu rambut sami, ngawasu tangan sampai siku sami, ngawasu aya hadisna sahih gitu. Wata cenah paas bigil wudu gitu. Wudu teh kudu anu alus, kudu anu antare entong rusuh, lajeng deui ditamihan panghade-hadina jalma teh anu tajdidul wudu, anu sering wudu. Unggal kacai wudu gitu. Unggal kacai wudu. Nah wudu keur salat unggul keur wudu mah keur amek wudu sumkuring pantes aya budak nyangangang wae dititah wudu barorah hayang wudu cenah aing keur pusing gitu da cenah wudu na oge cenah moal bener keur nafsu kieu mah cenah aing mah gitu sarua cek urang gitu itu sarua gitu wudu. Jadi saudara Rasulullah mun anjeun keur amok gentab hese pisan diceosna gitu kan. Kahiji diuk. Kahiji mah istighfar heula istighfar, astagfirullah.
eta teh meredam emosi. Nu kadua masih kene ngagerger diuk. Masih kene ngagerger wudu. Masih kene ngagerger teuleumkeun. Teuleumkeun. Eta mah mimilikan, mun aya milik udang deui mun kitu lah. Cembual deui mun aya milik teh lapurkeun we sing ikhlas. Jamaah rahimakumullah, pedang lajengkeun. Saur Imam Samsuddin Az-Zahabi dijelaskeun kieu. Dumasar kana Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 sapedawu Allah a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim in tajtadibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum mudkhalan kariman. In tajtadibu mun anjeun ngawayagah ngajauhan kaba'ira dosa-dosa galaledeh gitu. Matun hauna anhu anu eta dosa teh dilarang dipigawe kumaraneh gitu. Terus we ditebihan nu kafir ankum sayyiatikum gitu. Dosa-dosa anu leutik mah geus teu kudu dipenta kabeh ge dibersihan ku kami. Nu kafir kami ngabersihkan ankum di antara ti marane sayyiatikum sakabeh dosa-dosa marane asal nu gede dijauhan gitu, asal nu gede dijauhan. Terus gitu wa yudkhilukum mudkhalan karima engke anjeun waktuna maot teh bakal melenggang cek bahasa Indonesiana bakal melenggang kalayan disambut ku kehormatan gitu. Ai melenggang teh bukan bahasa Sundana nya melenggang hampang himping melenggang melenggang itu lah melenggang mun maot teh asal jalma ngahindari dosa-dosa gede kabeh nu leutik dijamin ku Allah dibersihkeun maot teh wa yudkhilkum mudkhalan karima maot teh ngageang ngaganeang atulah gitu ngaganeang teu aya beungberat kalayan gitu dipapagut ku kehormatan asal syaratna jauhan dosa gede nu 77 teh ulah nepi ka kapigawe gitu. Nah gitu eta saur Allah dina surat An-Nisa ayat 1 dilajengkeun ku Allah dina surat Asy-Syura ayat 42 gitu. Ya teh gambel eta mah teu kedah nyana kitab buka di ditu foto bekal HP gitu bekal HP raos gitu nggak PGNL kita kan sehingga formal nih gitu kalau teh kata jeung siga hayang diburuhan gede bae PGNL kita mantep surah Allah walladzina yazdanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ma gudibu hum yaghfirun waladina jeung jalma-jalma yazdanibuna anu maranehna ngajauhan kabairul ismi dosa-dosa anu gede dijauhan ku dirina wal fawahisha nu kadua mah pahisah gitu pahisah dina tarjamah Indonesia pahisah teh eta teh naon pahisah teh hiji pagawean tercela gitu. Wala taqrabuz zina fa innaha fahisyata wa sya'at sabila. Tong kadeh ngadeukeutan zina soal eta teh dosa anu tercela gitu. Anu mawa hina dunyana mawa berat akhiratna. Tina zina. Jadi wirang neraka wirang teh eta teh sajagat gitu kan. Nah, lajeng gitu. Wa idza gudibu jeung lamun saek teh mah maranehna teh keur ambek hum yaghfirun atawa mika cecep mika geuleuh ka hiji jalma yaghfiruna berusaha dirina pikeun ngamaafkeun gitu
gitu pikeun ngahampura. Hampuraan teh ciri jalma anu iman. Munek eta ciri tina ruksakna iman gitu. Jadi uji iman hade jeung gorengna tempon mun aya masalah munek wae tah eta teh kudu diomean deui imanna diperbaiki deui naon sababna da jalma anu imanna bener mah nya eta ngaleungitkeun sifat unek-unekna sanajan hese kan terus dia berusaha dan belajar. Nah, dina surat Ali Imran dijelaskeun wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uizzat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis-sarra wa dharra. Sok marane mumpung di dunia bari cager paburu-buru marane kana rahmat jeung surga anu ku Allah dicawiskeun pikeun jalma-jalma takwa. Nu kumaha nu takwa teh alladzina yunfikuna bis-sarra wa dharra tawaleh hayang wae mantuan agama yungfikun mantuan agama pisaro wal dzarra dina kaayaan keur babari rezeki gitu dina kaayaan keur hese rezeki komo keur babari keur hese rezeki ge belaan anyuk hutang belaan unjak injeum hayang mantuan keur agama mun teh mah diunggal masjid jamaah tos kitu sadayana sigana bakal haneut masjid teh haneut teh mun tos kitu gitu. Pan urang mah mun eueuh teh cukup teu aya cukup isuk deui cukup hampura kudu kitu we henteu nepi ka aya istilah anyuk utang sabab hoream gitu teu iluan gitu hayang Abu Bakar nya waktos digero ku Allah Subhanahu wa taala supaya infak sadaya harta badana langsung dipasrahkeun ka Rasulullah. Ya Rasulullah, ieu infak abdi sadayana, abdi teu gaduh-gaduh. Eta mah Abu Bakar. Gitu. Umar satengahna musti tah, setengah harta badana abdi kangge anjeun. Kangge Allah sang Rasulna, kangge kamajuan agama. Gitu. Setengahna gitu. Urang gitu. Urang eta we haur cenah ngala dua gitu. Anu carondong gitu. Mun kitu urang mah gitu. Gitu eta haur gitu. Nah, hadirin kaum muslimin jauh beda babaktina para sahabat kana agama dibanding sareng urang poe ieu saat ai anu kabagjan jeung kasalamatan anu itu dipikahayang praktek pelaksanaan infakna rendah urang ayeuna teh. Nah, eta mah kudu aku kurang emang nyata seperti itu. Walladzina yunfikuna bis-sarra wa dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina linnas. Gitu. Belajar pikeun meredam anu ngaranna emosi lamun seker aya kakeuheul wal afina aninnas jeung hampuraan ka sasama. Tah eta teh cenah ciri jalma anu takwa. Nya eta gitu kan jalma anu ngamilik sifat-sifat sapertos bieu. Hadirin kaum muslimin, urang lajengkeun deui kana bahasan. Dina surat An-Najm ayat 32 Allah ge ngajelaskeun alladzina yazdabiuna kabairal ismi wal fawahisa illal lamam innal rabbaka wasi'ul maghfirah. Jalma anu bakal ditampi lebet ka surga teh nyaeta jalma anu yazdanibunal kabairal ismi anu nyingkahan sakuat bisa dosa-dosa anu bararadag wal fawahisa jeung oge amal-amal pagawean pahisah illal lamam kecuali dosa-dosa anu laletik gitu anu laletik inna rabbaka wasi'ul maghfirah dosa-dosa anu leutik mah ku Allah leuwih ti heula dihampura samemeh eta jalma mentak gitu. Mun beda kada ayat kada apa namanya? Inventarisasi dosa-dosa kecil. Naon wae gitu inventarisasi dosa-dosa kecil teh. Naon sababna nyentak ka kolot dosa gede. Terus di ayeuna pulang pao dosa gede. Terus di ayeuna ngantep budak teu sina salat teu pernah dititah dosa gede. Ngantep pamajikan munggeun ibadah dosa gede adalah gede ini anu leutik mana tuh nya eta nu leutik mah ku
hal rese gitu. Siga nama dosa leutik mah teu mingguan sakali-kalieun gitu siga nama ya gitu. Eta mah siga dosa leutik. Hadirin urang lajengkeun dosa anu gede teh nu mana kitu hiji syirik fa akbarul kabair asyirku billahi ta'ala wa huwa nau'ani gitu. Pang gede na di antara nu gede dosa nyata syirik ka Allah nya eta kabagi dua nau'ani ahaduhuma anu kahiji ayaj'ala lillahi niddan wa ya'buda ghairahu nyieun babandingan ka saliati Allah gitu nyieun babandingan Allah teh anu disembah tuluy manehna nyieun di sesembahan anu sejen gitu saliati Allah gitu ayaj'ala lillahi niddan babandingan. Allah tidak mau dibanding-bandingkan. Allah aliman dibanding-bandingkan. Allah juga tidak mau didua. Patak syirik teh midua keyakinan, gitu lah. Midua keyakinan. Min hajarin bisa wae eta jalma teh ibadah kana batu. Cing sungguh yang bari tumaros ari Ka'bah batu lain. Ka'bah batunya. Ning urang ibadah teh yang hadap ka Ka'bah tuh badan ibadah kana batu. Kumaha tah ngajawabna? Oh atuh tong kitu mikirna tong kitu. Eta mah apologi eta mah gitu. Wa syajarin kana tangkal nya. Syamsin panon poe, qamarin kana bulan, nabiyin gitu ka para ka nabi jeung kieu nyembah kuburan nabi gitu. Nujumin bentang-bentang au ghair dalika atarakeun sajana wa hadza huwa syirkul akbar eta mah cenah dosa gede syirik pang badag-badagna ngeunaan hal anu ieu Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun di An-Nisa ayat 48 innallaha Gusti Allah la yaghfiru moal pernah ngahampura ayyusyrika jalma anu milampah pagawean syirik bihi ka anjeunna wa yaghfiru maduna zalik liman yasha dosa-dosa sejen mah ieu teh cenah ku Allah dihampura ka jalma nu dikersahkeun ku anjeunna dina surah An-Nisa ayat 48 ieu sawihan deui sesuna Gusti Allah pernah ngahampura dosa syirik tapi dosa sejen mah gitu eta teh berpeluang diampuni pikeun jalma nu dikersahkeun ku anjeunna atuh mun aya kitu mah dosa syirik teh bisa ditobatan apa cenah di dieu boleh hampura ieu teh saur maksud para ulama ayat ieu mun dosa syirik eta kacanak maut gitu mun dosa syirik kacanak maut ieu moal bisa dilebur ku nu disebut syafaat Rasul moal gitu. Moal bisa kabantu ku kasolehan anak moal. Tapi dosa-dosa sejen mah bisa wae maroklokan ku syafaat Kangjeng Nabi atawa gitu kadorong gitu ku kasolehan anak atawa amal jariah saja biasa. Eta mah nagen wae terus gitu syirik mah. Nah inna syirka la zulmun azim nu ngaranna syirik mah nyaeta kitu hiji kazaliman anu nyata innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar kanyahokeun ku aranjeun kabeh saestuna jalma anu syirik ka Allah faqad harrama alaihimul jannah haram pikeun eta jalma nincah surga wa ma'wahun nar tempat nu payus tur pantes pikeun eta jalma neraka tempatna naudzubillah eta anu kahiji anu kadua mah syirkul asghar gitu
Ai syirik gede mah urang teh geus moal pati da ieu teh insyaallah. Syirik gede mah. Gitu. Munyu ka gunung muja ka sagara mah insyaallah urang teh moal. Gitu. Tapi syirik leutik mah nu paling sulit eunteup dina setiap dada jalema. Syirik leutik. Naon? Gitu. Arya. Dia. Urang bereskeun duwi karya. Paman asyraka billahi summa mata musyrikan bahwa min ashabin nari qat'an didegening gitu kan. Sing sajalma anu mawat masih keneh mawa dosa syirik anu teu atawa can pernah katobatan gitu. Ieu mah cenah kana neraka we secara qat'i gitu. Secara mutlak. Watak urang memang peryogi sakali-kalieun merenung amal-amal anu baheula terus ayeuna pimawateun geus beuki deet kemudian kita nyangakeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala tina kasalahan lengkah anu kantos urang diberi damel tos dipayun-payun. Nah, urang lajengkeun kana naon namina riya teh. Wan nausani bagian anu kadua minasyirki tina syirik teh ar-riya'u bil a'mali. Sok hayang katempo batur mun gitu keur migawe ibadah, keur migawe kahadean. Mun migawe kahadean teh hayang kateli batur gitu. Upami aya gerakan teh mah nya bade ngecat bagedan naon mungeun di jero. Jadi tuh di luar. Sudah sibuk kurilingan siga pesak gitu saja gitu. Nah, si ieu atuh gitu. Ieu. Nah, ieu kaum muslimin kabungkur sok aya geuning. Naon namina anu nyumbang pernah disebatkeun namina ti anu gitu. Watak cenah eta teh bisi berpotensi kana syirik, bisi berpotensi kana riya, eta hamba Allah we gitu. Tapi nyebutkan hamba Allah na oge lamun saek niatna yang kapuji mah deui si eta mah tingali disebutkeun ngaran gitu eta teh riya teh ngaranna teh tempo ieu hamba Allah urang ieu panghadeuna mah si eta mah gitu si eta mah syirik si eta mah riya kabeh teh urang hamba Allah urang eta kudu inget mun hamba Allah di dinya ieu gitu iya berarti sana Allah di situ. Pokoknya hamba Allah panggedena dina hamba Allah ieu nya kitu tuh gitu. Kada terang sadayana gitu. Hari kaum muslimin urang lajengkeun. Dina surat Al-Kahfi ayat 110 Allah meningakeun paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sing sajalma anu ngarap-ngarap mun mawa teh hoyong paprok jongkok patepang wajah sareng rarai Allah gitu. Fal ya'mal amalan sholihah ti ayeuna geura kumpul tumpuk-tumpuk amal soleh. Wa tazawwadu baina khairiz zadi taqwa geura sing loba bebekalan anu pangutamana nyaeta takwa. Tah dina ayat ieu sing sajalma anu ngarap-ngarap hoyong patemang sareng Allah engke di akhirat fal ya'mal amalan sholihah ti ayeuna sok geura kumpul amal soleh salat berjamaahna salat sunatna ngaosna sedekahna membantu anak yatim hade jeung lingkungan hade basana kemudian terdepan dina sagala rupa ka amal-amal soleh anu sajana eta tumpuk-tumpuk tuluy dibarengan ku kahusuan ngalaksanakeunna ikhlas sebagai dasarna insyaallah eta jalma engke bakal digero ku Allah Subhanahu wa taala dina waktos urang yaumul hisab wal jazaa teras patepang kita patepang sareng Allah. Apancen Allah teh gaib ai urang makhluk zahir nah bisa paaprok kitu semukuna deklaraskeun gitu. Osok aya anu nyaritakeun kungsi aprok jeung ririwa atau ningali ririwa gitu. Sok aya apa tadi kiciwis yang disebutkan di gebungan gedean gitu. Gedean.
Nah engke mah geus maot di ditu urang teh geus teu bisa disebutkeun dohir deui. Di ditu hiji anu kadua ai Allah tos ngerasakeun mah nya Allah ngagaduhan iradah nepangan urang nah make jeung teu bisa malaikat oge malaikat gaib tapi nepangan ka nabi mah wujud malaikat Jibril gitu ngirim-ngirim wahyu gitu malaikat teh gaib gitu gaib nah patepang sareng nabi ngadugikeun wahyu dia naon menghubungi nabi dalam keadaan gitu wujud. Nah, hiji cenah sing loba bebekalan amal soleh wala yusyrik bi ibadati ahad nu kadua kade amal ibadah anjeun teh ulah kaselapan syirik saeutik-eutik acan insyaallah patepang gitu. Gitu. Dina ayat Al-Qur'an disebutkeun gitu. Ya. Aya jalma anu pas di di alam akhirat teh wajahna teh berseri-seri. Berseri-seri teh meureun bahasa urang nama bunga nyerengeh we manis gitu. Nyerengeh gitu. Keur aya dina puncak bunga, air muka bijil dina wajahna, jalma anu beungeutna goreng oge katingali kasep. Katingali kasep. Keur aya dina puncak bunga mata. Jalma anu kasep ngalempereng koneng bodas gitu kulitna gitu keur aya dina puncak bingung mata keur ngeluk tunggul gitu da teu katingali kasepna naon sababna keur nandangan kabingung anu rohaka gitu wujuhu yauma idim musfirah banyak wajah yang pada hari itu berseri-seri mun urang mah ya di barengan ku lalaguan eta lalaguan ketawar ning kita ngaranna lalaguane geuning ngadegerna ngahariring eta kan naon sababna patepang sareng Allah dina aya kabunga kitab catatan amalna oge gitu kan di naon disangakeun gitu diamini gitu diamini gitu buku catatan amalna teh gitu disanggakeun ku ditampi ku pandangan kananana pandangan katuhuna tampi gitu ditampi bray teh dibuka penteuna aralus kabeh dihandapna gitu surga tapi pikeun jalma-jalma anu teu ngamangpaatkeun waktu di dunia na ku ibadah berber ka itu mudag-mudag nutur-nutur hawa nafsuna nepi ka akhirna saep umur maka kemudian disebutkeun di dinya kitab amalna teh dibaledegeun wara'a zuhri kana tongkongna blok kata kana tongkongna ceurik gitu kan sabab eta jalma geus kabayang sabada kitab catatan amal ieu katarima kasangsaraan geus nangoh mapag dirina geus bingung Rasulullah hiji kali terus kana sasamuran wahai Aisyah engke di akhir waktu jalma dibangkitkeun ti alam mahsyar eta teh cenah tataranjang teu kaselapan benang salamar Siti Aisyah ku sabab istri bari jalmi anu terpelihara kehormatanana nguping tataranjang bari awewe teh gebeg atuh pias ya Rasulullah nah teu era teu isin Gusti harita bisa dibangkitkeun dina kayan gitu so Rasulullah tong boro-boro rarat reret kanu kitu poe harita mah sakabeh jalma keur tungkem ku kabingung jeung urusanana sewang-sewangan gitu sewang-sewangan barora ahayang rora teret kanu kitu cenah gitu engke mah kabeh ge keur gitu keur kolang we lah gitu kan keur kolang meureun nya keur kolang mah tara pati rara teret juga
Eker kolang mah gitu segana. Nah, contoh kieu nuju ngangon domba urang teh naon teh dicangcang kalau itu tuh kada gawir nyelak lain ngelak naon kada teh kada gawir gitu ngagantung urang nu ngangonna domba teh ngagantung gitu. Aya awe geulis liwat urang teh kedulungan domba rek eureun heula nulungan gitu kela domba ieu cenah aya rezeki ieu moal direret ieu we nyalametkeun domba bisi teu katulungan pasti itu gitu. Imahna kahuruan dapur geus seep aya awe geulis ngaliwat sorana halimpu gitu bakal dituturkeun barorang ngaret anu kitu itu nu jelas kumaha carana mareumanseuneu anu gitu ngarusak iman gitu cenah di alam masyari gitu ya Rasulullah teu izin abdi mah cenah aku wirang lagi ka cita setiap jalma dina waktu arita geus teu rurat reret kanu kitu kabeh ge keur kolang mikiran nasib dirina anu detik anu wakul ngan mukul jam-jaman di ketok palu gitu kan ti Allah subhanahu naktukeun salamat jeung celakaana. Nah hadirin rahimakumullah kumargi kitu maka gitu riya gitu riya ieu teh cenah persis lir ibarat rinyu gitu rinyu riya ngakanan amal persis seperti rinyu ngakanan kai naon eta teh namina teh ya puset da geuning ku pinter rinyu mah nya gitu nya gitu tawadhu tara riya di ditu we dijerong garagatna teh tah tuluy nepi ka tampak luar nama utuh we luar nama nah ari kadupak proh teh Gusti anu agung geuning kuring tah kitu anu ngaranna riya ngakanan amal soleh urang nu hese balek-beleke urang dipigawe persis seperti rinyu ngakanan kusen dah apa sugan gandeng ribut di jero eta teh ricit jempling itu jempling itu nyaho-nyaho seep bari ai huntu rinyu sagede kumaha mawa alat naon apaan kai teh boboroge digegelan ku huntu anu leutik kitu cara rinyu ku urang oge digarukut da teuas kenaon jang ieu ngagarukut kusen karasahan gitu karasahan gitu da teuas eta alat ge gitu tapi hayoh mah gitu seep minggu datang bulan seep bulan datang tahun beak nu ngaranna begitupun amal kumargi kitu maka Allah Subhanahu wa taala ngalaguan rasulna kade riya gitu eunteup dina diri mukmin sabab eta teh menggerogoti amal-amal nepi ka akhirna pas setor ka Allah teh ngan ukur setor cangkang kitu teh jeung geus panen hektar-hektar cangkangna unggul teu payu parek gitu gabung teu payu kajieun carang aya bener mah sok diararah gitu ujung-ujungna mah gitu pakait sakidik deui pakait sareng nyolatkeun maot aya hadis Rasulullah gitu sing sajalma anu maot tuluy disolatkeun ku arba'una rajulan 40 jalma gitu anu 40 jalma eta la yusyrikuna bihi sayyi'a anu 40 teh teu aya syirik ka Allah sakaprul tipu teu aya teu kaeunteupan syirik anu 40 teh sanajan sagede sisi sasawi gitu teu aya kaeunteupan syirik sanajan sakaprul tipung aya tipung sakaprul sakumaha leutik kamari nya leutik era teh tereh tah daya syirik la yusyrikuna bihi syai'a illa syafa'ahumullahu angin diijabah doa-doana ketika eta jalma 40 teh Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuhu ya Allah abdi neda ka anjeun dina waktu nuju ibadah ka anjeun ayeuna
hapunten ieu mayit pikanyaah ieu mayit bebaskeun dosa-dosana kemudian maotkeun dina kaayaan mulia legakeun diijabah tah ku Allah eta mah jaminan di asal nu gaduana teh 40 la yusyrikuna bihi sai'a nu 40 teh teu aya syirik dina hatena saeutik-eutik acan kan hese mereka gitu syirik anu ria teu aya syirik gede teu aya bersih tauhid we nyacas bodas diduakeun ku eta asal nu 4 nyacas bodasna teh 40 gitu salamet na mayit insyaallah tiasa teu lamun saeng urang maot teh wasiat hayang disolatkeun teh ku si anu gitu sabab hayang eta tiasa wae tiasa wae kasum kuring ge aya cenah mun ditakdirkeun maot cenah hayang dipangsolatkeun euy cenah sok aya wani piro gitu cenah di dinya mah heureuy kan heureuy Jawari kaum muslimin teh can ekse sarasna mah ngan keluarga tos tabuh 8 langkung nya henteu bijak nu kuring bam-bam hayo gitu teu bijak gitu eta da anu bijak mah teu lami teh terus-teruskeun salat bisa insyaallah urang luar dina waktos anu bade dongkap mudah-mudahan tahun kusum kuring di luar aya guna katut mangpate ka urang sadaya oge aya sasireun sabeunjeureun anu napok oge mengarahkan kana arah kehidupan orang anu langkung tauhid anu langkung nyaket ke ka Allah naon anu dititipkeun ku Allah ngalagungan rasulna kade ieu ulah dipege bahaya urang tiasa nyenglarna anu salajengna teh aya pangawasan teh mugi ngajajabkeun urang kana golongan husnul khotimah amin ya rabbal alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh